Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilujeng tepang deui sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Kumaha dararamang baraya sarehat? Alhamdulillah upami sehat sareng damang mah. Mugi we atuh saterasna aya dina kabagjaan. Baraya kanca mitra channel Agus Kopdas di mana wae ayana. Dina video ieu simkuring mendarkeun carita anyar nyata carita anu judulna Buronan. Carita ieu jejerna nyaritakeun saurang preman atanapi bagundal anu tungtungna tobat sabab manehna asup ka hiji pasantrenan tuluy diajar ilmu agama di dinya nepikeun ka tungtungna dijadikeun minantu ku kiai di dinya. Tah kumaha salengkepna mangga ditonton videona dugi karengse. Insyaallah aya 12 episode kapayun susuganan we lancar kahareupna nya sagala rupana. Simkuring oge mendarkeun sareng ngeditna teu aya halangan dilancarkeun sadayana. Kang Baraya nu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula channelna. Tong hilap oge like, comment sareng share. Mangga jengakeun ieu dongengna Buronan bagian kahiji. Wilujeng nongton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadayana di mana wae ayana mangga ayeuna urang ngawitan deui ngadongeng dina carios buronan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Poe Salasa 3 Januari 1885 waktos mengerang tabuh 10 peuting hiji mobil plat beureum di kejaksaan ngadius meulah jalan. Ari eusina mobil teh saurang residipis anu rek dibui di Nusa Kambangan dikawal ku 2 urang patugas di tukang jeung 2 di hareup bari nyetir. Jaja saurang residipis preman di kota gede nu teu apa ka manehna mah dunia kejahatan geus di jalanan disaprak manehna meletek gede dileutik teu indung teu bapa sapopoe ukur di jalan ngamen nyopet nodong antukna manehna jadi ketua preman. Najero mobil jaja ukur nyarande bari ngehuleng leungeun di bangkol manehna masih keneh acan bisa narima. Nah kunaon ubed sobat dalitna sakaligus wakil manehna bisa ngahianat ka manehna antukna manehna ditewak jeung dihukum bui 10 tahun. Padahal ubed teh jelema nu paling dipercaya ku manehna jeung deui lain manehna nu nandasa babah liong nu imahna dirampok teh. Tapi bukti-bukti kuat pikeun hakim yen manehna nu ngalakonan. Antukna tok palu hakim mutuskeun manehna dihukum bui. Jaja inget keneh peuting harita manehna aya di imah. Menerang tabuh 2 peuting kadatangan ubed teuing rek naon. Ukur ngawangkong sakedeung tuluy ubed mangkat deui. Teu lila ubed mangkat ari gok teh polisi lobana 3 mobil newak manehna bari nyokot barang bukti anu teuing saha nu nyimpen di gigireun imahna.
duit gepokan, baju nu pinuh ku getih, peso balati nu sarua pinuh ku getih. Antukna Jaja teu bisa kumaha, barang bukti kuat pisan aya di imahna. Pikir Jaja, pasti si Ubed nu geus nyimpen eta banda. Saha deui ari lain manehna, da eueuh sasaha deui nu datang. Kuring kudu bisa ngabuktikeun yen lain kuring balakuna, tapi kumaha carana? Kerentes Jaja. Tabuh dua peuting mobil meneran ngaliwatan leuweung. Katingali kumanehna patugas anu dua teh nunutan. Jaja anu geus kakoncara jago dina ilmu kanuragan. Dengan tep ieu kasempatan sakuat tenaga manehna ngahantem patugas. Hiuk, cedak. Dua patugas ngagoler kapiuhan. Tuluy Jaja nyokot kunci bangkol, laju buka bangkolna leungeunna. Hari patugas anu dihareup mah teu apaleun, disangkana mobil oyag-oyagan teh kusabab jalanna rada butut. Sakuat tenaga Jaja najong pantau tukang mobil, nepi ka mukana, laju luncat tuluy lumpat asup ka jero leuweung. Geus teu dipalire awakna daradas, bari pohara nyerina. Nu penting manehna bisa kabur heula ayeuna mah, kitu pamikirna. Jaja teu puguh lampah di leuweung, tuturkeun indung suku, ka mana ngalengkah. Naik turun gunung, nu penting jauh di jalan raya. 2 bulan lilana Jaja asruk-asrukan dahar sapopoe ukur dangdaunan atawa bubuahan nu aya di leuweung. Awak geus teu mangrupa baju saroek, baret bari barorok sabab dicosok reungit atawa sasatoan nu sejenna. Hirup katalang sara di jero leuweung geledegan. Awak begang tinggal tulang dibungkus kulit, daging gegedena mah. Beungeut pinuh ku jenggot, kumis, jambang, buuk, gondrong, lamun papanggih jeung jelema lian geus pasti disangka jelema nu gelo. Hiji poe manehna nempo aya lembur ti kajauhan. Eta lembur teh paling oge ukur aya imah 30 sunan. Ret kabelah tonggohna aya wangunan nu rada badag. Ieu wangunan anggang jeung lembur nu aya beulah handap. Jaja pohara bungahna, tuluy lempang kegaleongan. Maksudna arek nyamperkeun eta lembur. Meneran geus deukeut Jaja ningal aya gapura. Sameme asup ka jerona tuluy ngareret ka beulah luhur gapura aya tulisan ngagantung Wilujeng Sumping di Pasantren Al-Ikhlas. Oh, ieu teh pasantrenan geuningan. Kerentes Jaja. Bekating geus teu kuatnan ka nyeri sagala rupa dina awakna, meneran nepi ka handapeun gapura kolepat Jaja kapiuhan. Teuing sabaraha lila Jaja kapiuhan, berai mukakeun panon manehna aya di hiji rohangan. Ngagoler dina risbang awi nu diamparan sama kualini. Sagigireunana nyampak baskom jeung elap kawas tapak marsihan awak Jaja. Bet kana awakna pinuh ku tamplogan obat-obatan, teuing obat naon tapi kawas obat lembur nu dijieun tina tutuwuhan. Di mana ieu kuring? Kerentes Jaja bari ngilikan sabudeureun rohangan. Laju Jaja nguniang hudang. Acan ge manehna hudang jo aya laki ngorak keneh. Namun ditilik tina papakeanana mah kawas santri ieu nu asup teh. Alhamdulillah hidup terus eling. Ceuk eta lalaki bari nyamperkeun ka Jaja. Punten, ari kuring di mana ieu? Jaja nanya ka santri. Hidup kapanggih
kapiuhan di hanapeun gapura meneran jalan asup ke tempat ieu basa 2 poe ka tukang santri nembalan. Hah? 2 poe? Baru kuring geus 2 poe teh eling. Jajak ngarenjak. Muhun. Dupi salira teh saha memangna? Jalan bade ka mana pamaksadan teh? Berang jajak arek nembalan. Dulu inget yen manehna pasti jadi buronan ayeuna. Pasti polisi geus ngabewarakeun dina radio, TV jeung koran jeung sajabana kana perihal manehna. Kusabab eta tuluy jajak boga pamikir kudu nyumputkeun saha manehna anu sabenerna. Nami kuring sodik. Kuring nyasab di leuweung ceuk jajak anu ngaku yen ngaran manehna teh Sodik. Oh, Sodik. Nah, make nyasar atuh. Santri nanya deui. Panjang lalakonna mah. Kuring milu jeung rombongan pecinta alam maksad arek naik ka gunung. Di tengah jalan kuring papisah jeung rombongan. Leuwih asruk-asrukan nepi ka 2 bulan leuwih. Ari anjeun saha? Ceuk jajak ngawadul. Oh kitu. Nepangkeun sim kuring Hamdan alasan ustad di pesantren ieu. Oh muhun Kang Hamdan wilujeng tepang. Dupi ieu teh tempat naon? Jeung lembur naon namina? Jajak nanya deui. Ieu teh pesantren Al Ikhlas. Hari nami lembur nama lembur Selawi. Punten kepala wargi bilih aya nami lembur anu sami da ieu mah dongeng sanes lembur Selawi nu aya di dieu di kieuna. Ceuk Hamdan bari ngajentrekeun. Duh geuningan tebihnya hatur nuhun pisan anjeun tos nulungan kuring. Kitu ceuk jajak. Nya sawangsulna sesama jalmi mah kedah silih tulung tinulungan apanan. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Gancang carita geus saminggu jajak gawena ukur ngagolere di rohangan. Unggal poe Ustad Hamdan ungkul nu datang teh mubaran mawa kadaharan jeung sajabina. Beneran poe ka-10 awak jajak geus cager. Bari masih keneh rada nyeri oge, tuluy manehna kaluar ti rohangan. Geus di luar tuluy manehna ngilikan sabudeureun pasantrenan. Geuningan rohangan manehna teh rada anggang jeung wangunan nu lian. Eta pasantrenan kawas Aksara U, bangunanna teh dijieun tina awi jeung bilik kabeh oge. Ari suhunana masih keneh make hateup. Aya meuneunan kana genep imah panggung mah bedah baradag kabeh nyang hareupan ka lapangan nu aya di tengah-tengahna. Kabeneran di lapangan katempo ku jajak Ustad Hamdan keur ngajarkeun ilmu bela diri maksudna. Santri lalaki wungkul nu diajarna teh. Di kajauhan jajak nempokeun we wungkul. Kitu wungkul geuningan diajarna oge. Jangan naon atuh budak orok ge parisa nu kitu mah. Kentos jajak agul da jero hatena pedah manehna mah ngarasa geus jago dina ilmu bela dirina. Naon pangabisan nang teh atuh ari ajaran bela dirina kos kitu mah. Kentos jajak meneran nempo barudak santri nu keur diajar ilmu bela diri ku Ustad Hamdan. Watak agul adigung gede hulu angger teleungit. Rumasa aing pangjagona da atuh memang watak preman. Keur kitu Ustad Hamdan ngereret tuluy nyampeurkeun. Alhamdulillah hidup terus jag-jag hayu ayeuna mah urang panggihan mama ajengan sepuh. Ceuk Ustad Hamdan.
Saha mama ajengan sepuh teh? Jaja nanya. Mama ajengan sepuh teh mama ajengan Maksum, anjeunna anu boga ieu pasantren. Ustad Hamdan ngajenrekeun. Sumuhun atuh mangga, cek Jaja deui. Tuluy weh marangkat nepi ka hareupeun imah nu badag. Eta imahna mama ajengan sepuh. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Baju uluk salam. Gelila ditembalan di jero imah. Ari Jaja jauh rea tina ajaran agama. Ukur gabetem wae wungkul. Punten ama, ieu Kang Sodik teh damang deui ayeuna mah. Cek Ustad Hamdan. Oh iya, duh hawa tos atuhnya. Eta acuk oge manis haroek kitu. Cek ajengan Maksum bari neuteup seukeut kana batin Jaja. Nu diteuteup ngaradak meniting guringkat teuing kunaon. Hatur nuhun ajengan, abdi tos ditulungan di dieu. Cek Jaja bari hatena ngaradak ratu. Awakna ngadeg-deg, sorana ngageter. Beneran geus diteuteup ku mama ajengan Maksum. Nya sawang sulna kasep tembah ajengan Maksum andalemi. Tuluy Jaja nu ngaku ngaran Sodik nyaritakeun kunaon manehna make kasarung di leuweung bari jeung cerita nage cerita ngawadul. Pamikir Jaja nu penting aman heula ayeuna mah. Bari kitu ge manehna boga paniatan arek cicing heula di dieu lilana sataun mah. Sina tiis heula perkara manehna. Geus sataun mah manehna arek mangkat deui kitu paniatanna teh. Kitu mama ajengan manawi ngawidian ka abdi pikeun di dieu heula bari hoyong diajar ngaos. Jaja sabisa manehna neangan akal supaya bisa cicing heula di dinya. Nyasa atuh kasep upami kitu mah sok mangga timbal ajengan Maksum. Dengasekeun dengan ukur seri leutik we wungkul ngadenge segala rupa caritaan Jaja ti bimbiti tepi ka manehna menta widi rek cicing di dinya teh paromanana pinuh ku misteri. Kumaha ngewe lah masalahnya mah nu penting aing mamada ieu. Kitu kerentes hate Jaja. Mangga atuh pami hidup balai diajar ngaos mah sok kurang diajar sasarengan mung eta atuh wayana gentos heula kaleresan hidup sapantaran geuning sareng Ustad Hamdan biasa meureunan nganggo heula nu anjeunna cek ajengan Maksum. Muhun ama mangga kin ku abdi di pasihan acuk kanggo Kang Sodik Ustad Hamdan milu mairan. Duluy weh marulang deui ayeuna mah. Lain ka tempat anu tadi Jaja dibawa ka kamar nu memang khusus ajang santri. Ayana eta kamar teh sagigireun pisan imahna mama ajengan Maksum jadi manehna bisa nempo eces ka hareupeunana. Kelila datang deui Ustad Hamdan mawa baju koko kopiah kalana panjang jeung samping oge pangulut kumis. Sok Kang Sodik, ieu tah pakaianana bejeuna meureunan da geuningan teh jauh beda awak urang duaan teh. Cek Ustad Hamdan bari bikin babawaanana. Hatur nuhun pisan Ustad. Lain ari mama ajengan sepuh teh. Nah, tigaduhun anak itu da geuningan ukur sorangan di imahna oge. Cek Jaja mimiti nanya. Atuh pasti gaduheun mah anjeunna bogaeun anak teh dua, nu kahiji lalaki kaleresan simkuring, nu kahiji teh nu kadua awewe umurna 17 tahunan dan ayeuna mah eueuh di dieu keur mondok di pasantren khusus istri di Panyalu. Paling mulangna engke 3 tahunan deui lah Ustad Hamdan ngajentrekeun. Aduh, punten atuh Ustad.
kuring tak apa yang lain anakna ajekan sepuh punten pisan cek Jaja semu era. Tuluy Ustad Hamdan mah mangkat deui telila Jaja mandi ku kosong. Da tuh pan kabayang 2 bulan leuwih teu mandi teu we sugan benang 1 kilo dakina oge. Rengse mandi tuluy ngurut kumis dangot jeung jambang ari bukna mah sing nya gondrong ge da teu pati teuing acak-acakan. Baju make baju koko samping jeung kopiah pamer Ustad Hamdan teh. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Rengsek kitu Jaja geus salin rupa. Keur mah memang kaset ditambah papatehan anu pas pisan jeung awakna meuni mencrang cahayaan. Bir ibarat tadi ninggal areng ari ayeuna ninggal inten, beda pisan ketemponna. Delila asup kana waktu asar, santri ngagaridig ka masjid. Ari Jaja bingung lamun manehna ka masjid apaan teu bisa babacaan salatna oge. Aya nurutan batur we kumaha we nu dihareup bangke kuring mah. Kitu cek Jaja bari indit oge ka masjid. Santri nulian barang ningali Jaja eueuh nu teu hemeng kabeh heraneun nah ayeuna mah jadi kasep kieu. Jaja nangtung pang tukangna nalika arek salat teh manehna ningalikeun kanu dihareup kumaha carana salat. Henteu ari babacaan mah da teu bisaeun. Rengse salat tuluy santri ngaraji dipapatahan ku ajengan maksum sawareh ku Ustad Hamdan sawareh santri leutikna mah. Jaja ukur nalingakeun da teu apa kumaha ngaji teh. Tuluy manehna diguruan ku mama ajengan. Bade diajar ngaos teh? Cek ajengan nanya. Muhun, mangga bade. Itu tembal Jaja. Sok tah sandat tuturutanana cek ajengan deui bari mikeun buku paranti budak diajar ngejah lamun mimiti ngaji. Sok turutan ama ieu nya. Bismillahirrohmanirrohim. Kajengan deui. Meneran rengse ngucapkeun kalimah basmalah ngadadak awak Jaja ngadeg-deg panon molotot. Urat rengkeng tuluy utah-utahan geus kitu kapiuhan. Pabiarsa waktosna seeb. Cak kurang tuna dihanjuang siam denden dihandeleum sieun tempat nyokot ningalkeun mangsana kurang sampeur deui. Amit undur amit mungkur paturai patepang deui permios.